Hey, DJ Vocera. Hey, cekolot baheula. Hirup mah jiga roda muter, tapi ayeuna mah nu muter teh duitna ngan teu eureun-eureun ninggalkeun dompet. Hayu urang seuri heula samemeh tagihan datang. Tanggal hiji hate bunga, gajihan kagara asup, dompet karasa berat, senyum ge nepi ka ceuli nutup. Ngopi bebas nambah rokok, mesen bakso teu ningali harga, ngarasa siga juragan, padahal acan 2 poe ge. Tanggal 3 masih seuri, tanggal 5 mimiti waspada, tanggal 7 muka embangking, saldo gesiga korban bencana. Cek batur duit jiga roda, leres pisan ceu aing mah. Asup sakedapan, muter ka warung, muter ka tagihan, muter ka cicilan, terus ngalengit teu pamitan. Duit jiga roda muter, asup isu kaluar sore, can sempet diajak ngobrol, geus indit ka mana-mana deui. Duit jiga roda muter, muterna gancang teu make rem, nu boga rekeningan melong, bari nyengir nahan problem. Listrik nungguan dibayar, gas LPG menta giliran, barudak menta sangu sakola, motor menta bensin tambahan. Harga beas beuki luhur, harga cabe ge milu ngalayang, nu henteu naek ngan hiji, eusi rekening nuker ngarayap. Babaturan unggah foto liburan ka pantai jeung kaluar kota, urang unggah foto kopi hidung jeung caption, hirup kudu loba syukurnya. Aya diskon, hayang meuli
dulur. Duit memang jika roda, kadang aya, kadang eueuh. Tapi ulah nepi ka kabagjaan, milu muter jeung ngalengit. Sabab nu paling penting, lain sabaraha duit nu datang, tapi sabaraha tenang nalika penting rek sare. Duit jiga roda muter, nu muter ulah ngan duitna. Nasib alus kieu